kira-kira aya duda mah hayang pindah kabeh dieu betah. Loba mak duda mah yang nu kumaha mak gampang ke dipangneangankeun tapi kajen mah geus kawas sosis geuning lu kai-kai. Anu kira-kira bisa nyukupan emak we atuh. Ari itu lembur naon sih? Mana mak? Ini Mana? waraas tuh. Tuh, itu lembur naon sih? Mana mak? Tuh. Ini waraas. Udah ngareunah mah eta mah itu teh lembur itu mah itu teh lembur panimbang mah. Oh, lembur panimbang. Ari itu lembur naon bedog? Di mana nu belah ditu? Nah itu tuh, hon. Nah itu lembur kiloan mah itu teh. Maneh masuk ngacaprak, ai lembur batu kilo di beh mana tuh? Yo mak ieu nama batuna ge geus teu di kiloan ayeuna mah geus ku setu mak ayeuna mah geus ganti. Maneh masuk ngacaprak, cenah lembur maneh perbatasan jeung Australia. Mama kalau kabuking ngacaprak lah mi HP we tah mak. Lah. Siaman tanya